Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana para siswa kelas 8 SMPIT Nur A'rob kurang petepang deui dina raraga mata pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang daring belajarna sumaos sumargi aya aturan di pemerintah mangko belajar daring. Mata pelajaran bahasa Sunda kelas 8 pertemuan ke-18 pasal ke-10 seueur awewe nu lebet kana arta muga Rasulullah. Setaacana urang belajar mangga urang mimitian ku doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga dibuka bukuna Risalah Perhiasan Halus halaman 20. Urang bade ngabahas anu diarsirnya di garis kuning ya bade urang bahas dina salanjutna. Ieu bahasan anu bade ku urang dibahas pasal ke-10 seueur awewe nu lebet ka neraka muga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung ngandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utli tu pinnari paroaitu aktaro ahliya nisaa." Hartina kami ningali di jero neraka paling loba anu katingali ku kami di jero nyaeta awewe, maka hasilna sagala dosa jeung sagala siksa atas awe teh anu sok kalor ti imahna nyanyabaan sumawona tina sabab alus pakaianana atawa alus rupana, maka awe teh menang murka Allah SWT jeung menang laknat malaikat jeung menang rupa-rupa siksa di akhirat. Maka kapan awe anu iman ka Allah Ta'ala jeung iman ka Rasulullah SAW jeung iman ka poe kiamat, tangtu ieu awewe ngarasa sieun tina ieu sakabeh perkara. Maka di dieu disebut buat hiji misal nyaeta andaina umpama aya hiji awewe rek kaluar ti imahna sanggeus make rupa-rupa perhiasan, maka kari di jalan aya nyiruan atawa odeng sakur anu liwat, tangtu disambar terus diseureut nepi ka bareuh beungeutna. Maka tangtu ieu awe teh anu rek nyabat teh henteu bisa tulus kaluarna ti imah teh sabab sieun diseureut nyiruan atau sieun bareuh banget. Maka coba pikir hai anak-anak kami satemena bebenduna Gusti Allah mah jeung siksa anu banget nyerina teh leuwih patut dipikir ke sieun timanan sieun diseureut nyiruan atau odeng. Maka awewe anu boga pikiran cara bieu serta aya imanan, maka jadi gampang na ieu awewe ninggalkeun nyanyabaan ka mana mendi anging nyaba anu fardu. Kitu oge saboleh-boleh dina kudu ngajauhan tina katingali ku lalaki sejen. Ini artinya ya. Pasal ke-10, banyak perempuan yang masuk neraka menurut Rasulullah SAW. Dan bersabda Rasulullah SAW, "Utli tu pinnari paroaitu aktaru ahliya nisaa." Artinya saya melihat di dalam neraka paling banyak yang terlihat adalah perempuan. Maka hasilnya segala dosa dan siksa terhadap perempuan yang suka keluar dari rumahnya, berkunjung ke sana kemari, begitu pula dari sebab bagusnya pakaian atau bagus rupanya, maka perempuan itu mendapat murka Allah SWT dan laknat malaikat dan mendapat macam-macam siksa di akhirat. Maka di mana perempuan yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW dan beriman kepada hari kiamat, pasti perempuan ini merasa takut dari semua masalah. Maka di sini disebut satu contoh, andai kata ada seorang perempuan mau keluar rumahnya sesudah memakai macam-macam perhiasan, maka di tengah jalan ada tawon atau serangga yang melewat, pasti disambar terus diantup sampai bengkak wajahnya. Maka pasti ini perempuan yang mau keluar tidak jadi keluar dari rumahnya sebab takut diantup tawon dan takut sangat bengkak. Makanya coba pikir-pikir hai anak kami, sesungguhnya murkanya Allah Subhanahu wa taala dan siksanya yang sangat sakit itu lebih patut ditakuti daripada takut diantuk tawon.
Maka perempuan yang mempunyai pikiran cara tadi serta beriman, maka menjadi mudah perempuan ini meninggalkan kunjungan kemana-mana kecuali berkunjung yang fardu atau penting. Begitu pula seyogyanya dirinya harus menjauhi dari penglihatan lelaki lain. Tugas kalian adalah menyalin ataupun menulis ini materi di kertas di buku tulis kalian, kemudian dipoto hasil tulisan kalian, salinan-salinan ini dipoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Demikian, selamat belajar. Urang paturai patepang deui ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.